Cek, karena nabrak-abrakan di kebun. Keur ngundur daun ubar. Ubar nahaun itu. Ubar teh bisa hitut. Bisa minggu teh hitut-hitut. Beuteung ge tik asa muka kang kieu. Bejati saha eta, bisa hitut bisa diubaran kudu kitu. Cek bah guga. Dah, aing mah. Ulah sembarangan, Cek. Mending periksa we cek abi mah ka dokter. Ngarap puguh. Ah nyata keur seuseut na oge. Make JKN KIS atuh. Tan boga lah ya. Boga, tapi aya tunggakan Cek. 7 bulan can dibayar-bayar. Wah, kabeneran Cek. Ayeuna teh keur aya program rehab. Naon rehab teh? Rencana pembayaran iuran bertahap bagi peserta JKN KIS. Jadi ayeuna mah lamun boga tunggakan teh bisa dibayarna secara bertahap, Cek. Wah, genah tuh. Kumaha eta teh cara daftarna? Untuk pendaftaranna bisa menggunakan aplikasi mobile JKN di menu rencana pembayaran bertahap atau bisa hubungi call center BPJS Kesehatan di 165 atau bisa juga datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Peserta yang bisa mendaftar adalah peserta yang bukan penerima upah dan bukan pekerja yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan. Nah, maksimal periode cicilannya itu 12 bulan. Status kepesertaan tiasa aktif lamun sadaya tunggakan sareng iuran bulan berjalan sudah dibayar lunas. Wah, hari kitu mah ya kamudahan atunya yang bayar iuran JKN KIS anu tertunggak ngabantu pisannya. Komo keur teu boga duit kieu mah. Nya heueuh atuh. Bantu pisan program BPJS Kesehatan mah. Yuk orang manfaatkan program rehab, solusi jang mayar tunggakan iuran JKN KIS. Dengan gotong royong semua tertolong. Nyaho aya program rehab mah kamari boga duit teh mending dipake jang mayar iuran JKN KIS. Terus dipake jang naon atuh kamari duitna? Ah dibelikan kana boleh di pabrik teh. Tapi bisa hitut. Teu. Ma tuh masak lain. Cicing ah, nyaho kalau teu keur kieu. Taktika iraha, mak, ngan gitu wae. Ngan hayoh we mikiran lalaki. Ari eusi beuteung budak teu dipikiran. Kira ge ditinggalkeun kawin ku tukang kiridit, menitika galau ka bina-bina. Geus we atuh mah. Matak naon lamun hirup lengo? Sabaruk sia mah ngeunah we meureun nya. Hirup lelengohan teh. Hirup teu boga salaki mah camplang sia teh. Jiga kuah sayur teu make karbit. Karbit. Uyah meureun. Pokoknya mah ieu hirup teu boga salaki mah teu geunah. Asa kurang lengkap hirup teh. Heueuh nama geuran yang deui we atuh mah. Nu bageur beunghar kasep, nu daekan usahana, nu nyaaheun ka emak jeung ka urang. Kudu neangan ka mana atuh? Pelengkap hirup anu model kitu. Heuh udah hese atuh mah yang anu model kitu mah. Ah, gampang kana orok. Rek nyieun orok lagi eueuh baturna. Mak, gera nyangu atuh ih, lapar. Ah, ini nyumi heula we ka ditu. Mana liar heula? Rek liar ka mana ari emak? Ah, karsel di bawah oge. Meningah we salaki batur. Abis ya, aing can sahur. Dek, udang sok sahur. Urang bisa ngobrol bisa. Kela tuh mah tiris. Rinci heula sia teh. Buru kan udang, make kaborangan ieu. Teu kaburu ka nyimpan teh sahur deui. Meureun ti sanguna. Belah buru. Nu penting mah sia ge bojit. Jeung naon mah daharna? Ninyum we ka ditu. Emangnya soal pertama geus ngadahar mie, antak pabuliet ieu mah dina bujitna oge. Ari geus jeung naon deui atuh sia teh? Tadi tereh mie. Nya nasi panggang sosis we atuh mah anu tereh. Lila teh nyeuna. 10 menit oge jadi mah. Asa cangka dengan insafnya. Encan we meureun mah. Urang siap-siap ka masjid gitu yuk, bari ngadaguan salat subuh. Ayo. Mak, ari si bapak teh sok gawe naon sih? Sok katempong ngasah arit, tapi tarang ngarit. Ah, panyaho bapak maneh teh begal. Saha sih make jadi begal, Mak? Pamali. Ah, ganeng, budak mah nyaho jajan we. Lamun bapak maneh teu kitu, inung mah bisa ngejo. Mak, padahal da si bapak teh jelema berpendidikan atuh. Sakolana oge luhur. Nah, make bet bisa jadi begal. Make sagala naha, da pagawean bapak maneh mah sesuai jeung jurusan kuliahna. Emang si bapak kuliahna di mana gitu? Di Fakultas Perbangsatan. Mak, si Gana tatangga geus mulai arapaleun, yan si bapak jadi begal. Ya pasti atuh, lila-lila ge pasti kanyahoan. Da ari kagorengan mah seungit, babari ka ambe. Heueuh nya, nah make sok ka ambe wae. Padahal da aya nu leuwih seungit ti kagorengan oge. Naon nu leuwih seungit? Parfum by Nifty Twice. Mak, si bapak jadi begal, emangna teu sieun ditewak kitu ku polisi? Teu sieun, leuwih sieun keneh anak pamajikan teu mangih nyatu. Mak, ari
Lima nah make tengah udangkeun urang. Oh, ada mama can udang. Atuh lain gerah udang, hayang kaburangan sawo. Eta, penting teh bisa hees. Man hayo we gulang-guling teh dekeun peureum. Matak ge coba babacaan ada rek HST. Ya kudu dititah eta mah. Terus nah atuh make teh daekeun HS. Teuing nya eta. Asa teu geunah ieu teh pake heesan teh. Kabeung mah awake sok arateul. Siga diletak juring. Matak ge ganti sprayna. Ganti ku spray naon? Pakai spray, baik gudang spray Bandung. Ada diganti we ku eta. Rumah, nama orang sahur heula. Oh, hayu. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Naon eta? Adan? Oh, lamun ada berarti naon? Nita salat. Berarti geus imsak kehed. Hah? Iya lince tangkalna. Oh, iya. Sakaratura sasajana. Terus kumaha aja? Oh, sok langsung para penta. Naon bika hayang ku ece. Make kata sambutan tong. Teu kudu kohan. Langsung we. Punten kanu ngagege di dieu. Pamaksa dan abdi teh hoyong beunghar we kitulah. Yang dipasihan milik rezeki we teh pasti. Nya, hoyong beunghar pokona geus bosen hirup balang sakit teh. Tuh tempo jelema nu hayang beunghar. Hayang beunghar mah lain minta kana tangkal. Usaha bae. Mak, nempoan headset teu? Ah, teuing atuh. Di mana atunya? Piraku mah teu nempoan. Sok bagus ya mah nanyakeun barang teh ka Inung. Sugan we kitu mah nempoan. Da eta siapa sok lalu ani kana barang teh. Hengah. Mah tuh mereka ngarenakeun musik. Ah, sagala make headset atuh. Pas pejabat teh memakai headset. Emang pejabat sok make headset ya? Oh, sok. Ah, piraku. Buktina aspirasi rakyat tara didenge. Punten. Mangga. Punten bade naros. Ari pepelakan anu bade diicap. Nu mananya? Oh, tah saurna ieu bade diborongkeun, Bu. Ari nu itu. Sami tadi bade dijual cenah, Bu. Ari nu loba itu. Tah, ari nu eta mah duka. Dan nu gaduna ge anyar pupus. Ari nu eta teh. Eta mah tos diica, Bu, dikeun narong tot binihna oge. Ari nu belah ditu. Ya eta mah tos di PC kamari anyar keneh. Oh, gitu. Nya, emang ibu bade meser naon kitu? Antu, pada ngalaku we abdi mah. Naon maksudna ye? Duh, punten Bu, panyana teh musafir. Lain ku masalah kitu. Kunaon atuh Bu? Piraku mere teh ngasakieu. Tambahan deui atuh.